enjing panggil ge parena ludes gitu. Pados parena tengiring kasemprotnya eta Parena teu paeh jukutna perang. Rada cangkel sakadik mah wayahna gitu. jukutna aduh ampar-amparan ambaraya pami wadah teh mah. Salaresna mah resikona sami wae antaus dikoret sareng disemprot. Dari awak Kumargi parena pami aralit keneh mah rentan. Nganggo tutup botol sama model kieu nya. herbisida terus dicampur. Ai abdi mah biasana satu acan majeng nyemprot pok ngecek heula ye nozzle sprayerna supados teu aya nu nyumbat atanapi supados teu mangpetnya dicek heula. Lagi pami mangpet teh komo semprot manual kieu mah leuh ngumpana teh asa Dari awak dibersihan heula. Ieu nozzle ieu na sareng sprayer ieu ge sami dibersihan heula. Nah, aya sehiji cara supados semprotanana teu awur-awuran, supados parena teu ngiring ka semprot nyaeta nganggo tutup botol sama model kieu nya. Jadi si tutup botolna di bolongan dilebetkeun ka dieu kana sprayerna. Terus sama model kieu kasih pasang jantan itu semacam pelindung pada si herbisida teu ngeunaan pare. Jadi fokus karena jukut. memang atau memang mangga ditinggal langsung kumaha sih mainkeun ieu semprotan, mainkeun sprayer kanggo nyemprot pare tos jangkung kieu tapi parena teu paeh jukutna perang. Janten mainna urang main handapnya tuh samodel nu katingal dina video ieu teh. Jadi nyemprotan sanes di luhureun parenya. Upami nyemprotan di luhureun parenya enjing panggil ge parena ludes gitu. Jadi nyemprotna yeuna di susuruduk dina sela-sela dapuran pare dugika jukutna bareunang kasemprot ngan upami mendak jukut anu jangkung contohna sama model kieu ta ye aya tangkal cecenet poma ulah disemprot diguyur di luhur kumargi parena bakal ngiring kasemprot tapi didorong ti handap sinah ngaguling sinah runtuh nembe disemprot. Apa mi tangkalna heuras tiasa ditincak wae nganggo sampean gitu. Misalkan nu kieu tincak semprot tapi da jarang biasana mah ditungkrup kieu oge tos runtuh gitu nya.
Jadi ieu cara insya Allah nu atos dicobian di dieu mah aman, parena henteu kasemprot tapi cukutna kasemprot. Gua pilih aya wargi nu bade nyobian nyemprot ku cara ieu mangga dipraktekeun ngan umat ulah gurung gusuh nyemprotna kudu sabar. Sakumaha nu nembe katinggal janten proses nyemprotna teh kedah antare gitu nya, kedah nyantai teh saleumpatan kumargi emang ieu urang main handap gitu teu siga nyemprot jukut sebrot-sebrot ti luhur bebas di mana wae, tapi ieu mah sahibas taneuh enten nya rada cangkel sakadik mah wayahna gitu nya. Tah ieu nu tos disemprot ku abdi nya jukutna mimiti parahe ayeuna kapalih dieu. Ieu teu acan disemprot jukutna harejo keneh. Tuh. Jadi katinggal perbentenanana nya anu tos disemprot sareng anu teu acan. Ayeuna ieu nu aya dina video nyaeta pare nu tos dikored. Ieu mah teu disemprot tapi nu ieu mah dikored. Salaresna mah resikona sami wae antawis dikored sareng disemprot nya. Dikored oge sok aya wae kitu hiji dua dapuran pare anu ngiring ka kored. Kitu deui disemprot oge aya wae hiji dua dapuran pare anu kasemprot. Jadi aya risiko tanaman atau napi pare anu pahina mah sami gitu nya, aya resiko kadinya. Mung upami ditimang-timang dina segi waktos, segi biaya sareng segi tenaga, disemprot langkung cepat, langkung irit, tepati capek jika dikored. Jadi hasil koredan ya boh dikored boh disemprot oge biasa nama pasti aya nu kalangkung hiji dua mah jukut gitunya sami. Tah ayeuna abdi bade ngalajengkeun deui nyemprot kumargi ieu teh seueur keneh semproteun nu kedah dipidamal. Ayo orang bantosan abdi nyemprot ku cara nonton ieu pidangan dugi karengse. Nu teu acan subscribe tiasa ngabantos abdi ku cara subscribe. Hatur nuhun kana pangrojongna. Hatur nuhun kana kesatiaana manco di Desa Mulyasari YouTube channel. Tah ieu ge semproteun di saminya jukutna aduh ampar-amparan ambaraya pami wadah teh mah. Pami bade nyemprot usahakeun parena tos rada jarangkung kira-kira sajengkal. Upami parena nembe sakieu mah abdi nyemprotna oge rada hariwang kitu nya. Kumargi parena pami aralit keneh mah rentan kaibunan atau napi ka keprulan herbisida sakedik oge sok paeh kitu nya. Upami nu tos jarangkung sama model ieu terus aya kana sajengkalna langkung ieu mah parena teu pati rentan kitu nya tibang ka keprulan bongkotna mah moal paeh kitu moal perang. Mangga abdi ayeuna bade ngalajengkeun deui padamelan. Hatur nuhun parantos manca dugi karengse. Ayo ajakan wargi nu sanesna kanggo subrek, kanggo subscribe channel Desa Mulyasari. Hatur nuhun pisan kana pangrojongna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.